urang Yogi. Ngaran urang Samara. Ngaran urang Dian. Ngaran urang Kania. Ngaran urang Sasmita. Ngaran urang Tina. Jeung ngaran urang Ikhlas. Poe Rebo Bu Rizky mere tugas makalah basa Sunda. Dian, Kania, Samara, Sasmita, Tina, Apira, Yogi, jeung Ikhlas. Kabagian kelompok hiji anu judulna Paguneman. Saenggeus Bu Rizky ngabagi kelompok nu Bu Rizky teh narengkeun saeutik. Saenggeus narengkeun Bu Rizky teh kaluar kelas kusabab waktuna geus seep teu lila kemudian bel istirahat pun sasada. Kirahan dek ngerjakeun tugasna. Jumat hareup wae endek moal. Hayu tapi di imah saha? Di imah urang wae endek moal. Hayu tapi jam baraha? Tas balik sakola wae endek moal. Hayu. Hayu jadi teh isukan kerja kelompok teh. Hayu. Yo, tapi urang teh bisa lila-lila nya. Mau lila iya. Kania jadi kan imam maneh. Jariusnya. Lah serius masa minulinan. Tina Yogi jadi teu. Urang teh bisa kusabab aya acara keluarga. Gimana ngilu moal? Hampura orang tuh bisa ngilu. Kunaon teu bisa ngilu lagi? Urang aya acara tete orang kawin jadi suka noge orang okosna mau sakola. Poho si Samarang geus cager can geuringna. Enggak, kayak isukan manehna sakola. Oh, oke. Geus cager geuringna Samara. Alhamdulillah, emang aya kerja kelompok band Sunda? Heueuh aya. Kiraha ngerjakeunna. Isukan. Oh, di imah nasaha emang? Di Imah Sikania. Jam baraha? Tas balik sakola. Tapi urang teu bisa lila-lila nya. Heueuh, moal lila ieu. Oke. Oke, isukan jadinya di rumah orang. Jadi. Si Ikhlas jeung si Apira kemana? Eta manehna mangke nyusul kan manehna mah geus nyaho. Oh. Nu lainna kemana? Sasmita ka mana? Si Sasmita cenah aya acara keluarga manehna teu bisa. Tadi kelompokna. Eta tibang si Ikhlas, si Apira, Dian, maneh jeung urang geus ada doang. Si Ikhlas jeung si Tama kemana nya? Heueuh lila banget. Tuh si Ikhlas jeung si Tama. Heueuh sih. Assalamualaikum, hampura lila. Waalaikumsalam. Kajian lila